Asal wa faraidul gusli. Ari pirang-pirang parduna adus eta salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Ahaduha anu ari salah saijina salasa eta niatun niat. Fayanwi mangka nganiatan sahal junubu jami anu gaduh hadas junub raf'al jinabati kana ngaleungitkeun hadas junubna. Awil hadasal akbaro atawa kana niat ngaleungitkeun hadas ageungna. Wa nahwa zalika sareng bangsana anu kabeh. Wa tanwi sareng nganiatan salah haidu isi anu haid awin nufasa'u atau pirang-pirang istri anu gaduh hadas nipas rob'a hadasil haidi kana ngaleungitkeun hadas haid awin nipasi atau hadas nipas. Wa takunu sareng kabuktosan naon aniatun niatna eta makrunatan anu dibarengan bi awalil fardhi ku ngawasuh kawitan anggahota anu fardu. Wa huwa utawi awal iku awaluma kawitanana perkara yugsalu anu diwasu ieu ma min a'lal badani tina pangluhur-luhurna badan ao aspalihi atau tipang handap-handapna badan. Falau nawa maka lamun nganiatan ya mugtasil jama anu adus badagus li juz'in dina sabada ngadusan sapalih anggahota wajaba maka wajib naon i'adatuhu ngawangsulanana deui guslu wallahu a'lam. Para sepuh sadayana, ibu-ibu jamaah lingaos tiap-tiap dinten Ahad enjing-enjing nu tos hadi di madrasah anu ku jisim abdi dipihormat miwa ku Allah taala dimuliakeun. Alhamdulillah dina enjing-enjing ayeuna menjelang siang urang samudayana tiasa linggih di madrasah sakumaha biasana dina raraga tolabul ilmi anu mana mugi-mugi angkatna urang ti bumi masing-masing ka ieu madrasah sing janten sababiah kana lungsurna rahmat ti Gusti Allah kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tina sapalihna rahmat Gusti kanggo anu ngaos di antawisna sing sahajami anu nuju angkat di hiji jalan anu maksadna bade nuju ka tempat ilmu. Salajengna di jalan ditakdirkeun kalawan irodah Gusti maot mangka maotna eta jami netepan kana maot syahid akhirat dina pada moal penak sinareng hisaban. Eta tina sapalihna kautamian ngaos. Neme di jalana pupus bade ngaos tah ku Gusti dipaparina gelar maot syahid akhirat dosana sakumaha lobana ku Gusti moal dipalire. Dosa sakumaseuna ku Gusti moal ditaroskeun ku bakat ku nyaah-nyaahna Gusti Allah kajami anu ngaos. Tah ku sabab geuningan kalintang mahalna buruhan kanu ngaos teh nyaeta maot nage maot syahid moal dihisab sorga bagianana matak dikodean. Ngaos teh ku bahasa pangaosan. Anu hartosna pangaosan teh nyaeta barang anu aya hargana. Tah mata kana barang anu aya hargana mah eta mah uih deui kana kawantun. Ceuk pariposuna mah wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Ngan rata-rata kana pangaosan mah rata-rata kurang wantun. Ngan walaupun kurang wantun mugi-mugi urang mah ulah ditambihan ku geuleuh. Na teu ngaji kadinya geuleuh kaajenganna ulah ta urang mah. Na teu ngaji kadinya geuleuh kana tempatna eta. Na teu ngaos kadinya geuleuh urang mah ka anuna teh. Na teu ngaji kadinya geuleuh taya maru urang tadi di mah gitu. Itu tah. Walaupun teu wantun alias teu kersa angkat tapi mugi-mugi ulah ditambihan ku geuleuh. Ceuk sunna teh mah wantun galeuh teu wantun ulah geuleuhkeun weh.
diparengkeun teu acan kersa tapi ulah ditambihan teu acan kersa eta teh ku geuleuh. Sok aya Bu nu teu acan kersa ngaos tapi ditambihan ku geuleuh aya teu aya. Nah, atuh omong naon amang teh. Mudah-mudahan urang mah henteu diparengkeun teh acan kersa lain motivasi geuleuh mah nya kajenganna geuleuh sakieu bersekana. Mastakan lagi di talian si anu rengat gitu nya. Subhanallah. Terus atuh madrasahna nya awan-awan wae mah aya karpetan. Tai kotokna dipiceunan. Bau cikih ucingna oge sami dipiceunan. Asana mah berseka kitu nya.